Gadungan Sensei dina episode Natsukashi. Jadi Natsukashi teh di bahasa Indonesia naon diterjemahkeunana? Nya daek terjemahkeunna teh rindu atau nostalgia. Teu salah, tapi teu cukup. Iya sebabna bahasa Indonesia terbuka padana nu pas keur kata Natsukashi. Jadi Natsukashi teh naon sebenarnya? Ya tadi geus diomongkeun, Natsukashi lain kangen, lain rindu, lain oge nostalgia. Natsukashi teh lamun dibejer-beaskeun. Natsukashi teh rasa nalika hiji hal anu ti aya ti baheula. Terus muncul deui secara teu disangka-sangka. Aya perasaan haneut, tapi teu sedih. Terus teu kudu balik deui ka jaman baheula. Tapi nya rasa eta manggih deui. Jadi aya jarak jeung waktu anu geus berdamai. Tah, dina bahasa Sunda mah Natsukashi teh ceuk sim kuring mah hartina teh waas. Dina Sunda oge waas teu bisa dijelaskeun tanpa contoh. Contona ya. Misalna naon nya, ningali kaulinan budak zaman baheula. Terus ningali deui ih waasnya. Tawa ngadenge lagu baheula. Aduh waasnya. Eta teh lain kan saukur kecap, tapi reaksi batin. Nah, contoh ya dialog bahasa Jepang ya mah ya. Kono kyaku mada oboeteru? Lagu ieu inget keneh. Natsukashi ne. Artina lain, aduh, aku rindu lagu ini. Asa teu pas. Tapi mun misalnya diterjemahkeun mah, waduh, waasnya lagu ieu. Aya rasa baheula nu datang deui, haneut. Jadinya aya hal nu teu kudu dibawa balik deui ka zaman ayeuna. Kadang cukup dipanggihan. Kadang cukup jadi reaksi Natsukashi atau jadi reaksi waas. Sakitu wae ti kami mah.